Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring pun pahmi pahruropi dina channel diajar babarengan. Dina ieu channel hayu urang sami-sami diajar ngeunaan basa Sunda. Nanging sateu acana tong hilap kanggo nge-subscribe ieu channel sarta nge-share, masiham like oge komen dina unggal videona. Hatur nuhun. Sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina laungan dinten ayeuna hayu urang sami-sami diajar ngeunaan materi wawancara. Nanging sateuacan kana medar materi di dieu buku sumber anu dianggona teh nyaeta nu kahiji aya buku Cahara Basa Pangajaran Basa Sunda pikeun murid SMA, SMK, MA kelas 10 anu disusun ku Dr. Andes Taufik Faturrahman sareng Dr. Andes Budi Rahayu Tamsyah sarta dipedalkeun ku Geger Sunten. Anu kadua nyaeta aya sarakan modul pangajaran basa Sunda pikeun murid SMA, SMK, MA kelas 10B anu disusun sarta dipedalkeun ku tim Atikan Mandiri. Kanggo pedaran dinten ayeuna hayu urang kawitan ku medar wangenan wawancara. Nanging sateuacana emut keneh henteu wangenan teh naonnya upama dina bahasa Indonesia mah. Emut keneh? Kedah nama emutnya wangenan atanapi dina bahasa Indonesia tiasa disebat oge definisi atanapi pengertian gitu tah. Ari wangenan tina wawancara teh dina bahasa Inggris nama wawancara teh interview. Nyaeta paguneman antara dua urang atawa leuwih sarta lumangsung antara nu diwawancara atawa tiasa disebat oge narasumber jeung anu ngawawancara. Ari tujuanana dilakukan wawancara teh kitunya nyaeta pikeun meunangkeun katerangan atanapi tiasa disebat oge informasi tinu diwawancara atanapi tadi teh disebat narasumber. Tah dina emprona wawancara atanapi dina prakna wawancara anu ngawawancara teh nepikeun sababaraha pananya anu kudu dijawab ku nu diwawancara. Sedengkeun dina widang jurnalistik, wawancara jadi salah sahiji cara neangan informasi keur bahan warta. Ari warta teh sami sareng berita upama dina bahasa Indonesia mah nya. Wawancara biasana dilakukan ke wartawan. Eta mah boh sorangan, boh babarengan jeung wartawan sejen kajalma anu dianggap pantes jadi sumber warta ngeunaan hiji perkara atawa ngeunaan hiji hal gitu. Biasana mah ieu teh dumasar karena pamenta atawa kahayang wartawan gitunya. Beda jeung jumpa pers atawa konferensi pers, ieu mah di dieu biasana wawancarana dilaksanakeun dumasar kana kahayang sumber warta atanapi dumasar kana kahayang narasumberna. Upama tadi mah kahayang wartawana, tah upami dina jumpa pers atanapi konferensi pers mah dumasar kana sumber wartana atanapi dumasar kana narasumberna. Tah upama ditilik tina jihad tak-prakanana atanapi dina bahasa Indonesia mah nya kecap tak-prakan teh sami sareng pelaksanaan gitunya. Wawancara teh dibagi jadi 3 golongan. Anu kahiji nyaeta wawancara bebas, anu kadua wawancara kauger, anu katilu nyaeta wawancara bebas kauger. Mungkin urang bahas hiji-hiji ngeunaan jenis-jenis atanapi golongan-golongan wawancara dumasar kana jihad tak-prakanana atanapi pelaksanaanana gitunya. Nah, ayeuna urang baris pedar heula jenis wawancara atanapi golongan wawancara anu ditilik tina jihad prak-prakanana nu kahiji nyaeta wawancara bebas. Dina wawancara bebas mah anu ngawawancara atanapi wartawan gitunya bisa bebas nanyakeun naon wae kanu diwawancara atanapi ka narasumber. Jadi si wartawan teh bisa bebas nanyakeun naon wae ka narasumber. Tapi sok sanajan bebas gitunya, sok sanajan kitu tetep wae kudu saluyu atanapi saluyu teh dina bahasa Indonesia mah sami sareng sesuai gitunya sareng tujuan wawancara katut katerangan anu dipiharap ti nu diwawancara atanapi ti narasumber. Sabab upama teu ati-ati
Wawancara bisa kamana karep sarta mengpar teh dina bahasa Indonesia mah sami sareng menyimpang gitunya tina tujuan awal urang ngawawancara teh bade naon. Tah ari anu kadua nyaeta aya wawancara kauger. Ari kauger teh nyaeta tina kecap uger. Ari kauger atanapi ugeran nyaeta tiasa dihartikeun oge aturan atawa patokan gitunya upama dina bahasa Indonesia mah. Tah dina wawancara kauger mah anu ngawawancara teh geus dibahanan atawa dibekelan daftar pertanyaan anu lengkap katut wincikanana anu jentre. Ari wincikanana teh dina bahasa Indonesia mah tiasa diartikeun rincianana gitunya, sedangkan ari genre teh jelas. Jadi si rincianana teh tos jelas, si pertanyaanna teh tos jelas, tos disiapkeun satu acan urang bade ngawawancara teh tos aya daftar pertanyaan tos disiapkeun, tos didamel gitunya, tos dirancang. Kuituna nalika wawancara kauger mah urang pasti tos nyandak atau tos bebekelan pertanyaan-pertanyaan anu sifatna tos disusun. Sedangkan anu bebas tadi mah urang teu nyiapkeun heula pertanyaan gitunya, tapi urang biasa bebas naros naon wae sakahoyong urang siga kitu. Tah anu katilu nyaeta aya wawancara bebas kauger. Dina wawancara bebas kauger mah anu ngawawancara teh ngombinasikeun wawancara bebas jeung wawancara kauger anu tadi teh tos dibahasnya. Anu ngawawancara teh geus mawa pedoman ngeunaan naon wae nu kudu ditanyakeun secara gurat badagna. Tapi dina prakna mah dipasrahkeun kanu ngawawancara. Kaasup lebah heula pandeurina katut pertanyaan liana anu leuwih teleb atanapi teleb teh lebih mendalam gitunya upami dina bahasa Indonesia mah. Anu penting mah henteu mengpar atanapi tadi teh mengpar teh nyaeta menyimpang gitunya, jadi ulah menyimpang tina jejer atanapi topik jejer teh nya jeung tujuan ngawawancara. Jadi urang tetep kudu merhatikeun jejer katu tujuanana. Urang ngawawancara teh pikeun meunangkeun informasi naon, sok sanaos aya pedoman atanapi sok sanaos urang tiasa nambihan patarosan anu langkung teleb atanapi urang bade ngaheulakeun pertarosan-patarosan anu tos ku urang disusun sareng sajabina ya tetep anu jadi patokan urang atanapi ugeran urang nalika wawancara teh nyaeta jejer atanapi topik sarta tujuan urang ngalaksanakeun wawancara. Jika dieu aya patarosan hasil henteuna wawancara gumantung kana sikap jeung paripolah anu ngawawancara. Ku sikap anu hade wawancara bisa lumangsung akrab tur komunikatif. Tah ari wawancara anu komunikatif tur hirup teh ditangtukeun oge ku jembarna pangaweruh kana jejer wawancara. Boh tinu ngawawancara, boh tinu diwawancara. Ari jembarna pangaweruh teh upama dina bahasa Indonesia mah kecap jembar teh sami sareng luas, pangaweruh teh pengetahuan. Jadi gumantung kana tingkat pengetahuan eta mah boh tinu ngawawancara, boh tinu diwawancara tanapi narasumber ngeunaan jejer anu baris di pedarna. Taku kituna hayu ayeuna urang sami-sami pedar sikap-sikap anu kudu dipiboga kunu ngawawancara nu kahiji nyaeta sikap anu netral. Anu ngawawancara henteu kudu ngomentaran satuju atau teu satuju kana informasi anu ditepikeun kunu diwawancara atanapi ti responden atau kurang disebat oge narasumber gitunya. Kasabab pancena oge gitunya urang salah kunu ngawawancara mah mu ngarekam sagala katerangan tinu diwawancara atanapi ti narasumber teh gitunya eta mah boh informasina pikabungaheun boh henteu. Jadi tekengeng urang nyandak-nyandak istilahna perasaan urang gitunya, urang bade satuju atau henteu nalika urang ngawawancara urang ukur nampi informasi ti narasumber. Teu kedah ngomentaran urang satuju atau henteu kana pendapat ti narasumber. Tah eta nu dimaksud kana sikap netral. Sikap anu kudu dipiboga kunu ngawawancara nu kadua nyaeta ramah. Tah urang anu ngawawancara kudu bisa nyiptakeun suasana anu mata kataji anu arek atawa anu keur diwawancara.
Ari kataji teh naon Bu? Kecap kataji dina bahasa Indonesia mah sami sareng kecap kagum gitunya. Nalika urang ngalakukeun wawancara teh urang kudu ngawangun suasana anu matak narasumber teh kagum ka urang gitunya, boh eta mah urang somea, bahasa anu digunakeun ku urang, cara urang nepikeun patanyaan gitunya, sareng sanes kantana wangun suasana anu matak nyaman gitu. Tah eta anu dimaksud karena sikap anu ramah. Sikap anu kudu dipiboga kudu ngawancara nu katilu nyaeta adil. Tah anu ngawancara kudu bisa adil ka sakabeh anu diwawancara. Ieu mah lumaku nalika urang ngawawancara narasumber leuwih ti saurang gitunya, urang oge ulah pilih kasih gitu. Kudu tetep ngajenan atawa ngajenan teh dina bahasa Indonesia mah menghargai, oge urang kudu sopan kanu diwawancara, rek kumaha wae oge kaayaanana. Anu kaopat, sikap anu kudu dipiboga kudu ngawawancara teh nyaeta ningkahan karengkeng. Ari ningkahan teh dina bahasa Indonesia mah sami sareng kecap menghindari. Ari karengkeng teh biasa diartikeun oge tegang gitu nya. Jadi urang salaku nu ngawawancara teh kudu satekah pola atau bekerja keras gitu nya untuk menghindari suasana anu rengkeng atanapi anu tegang. Ulah nepika anu diwawancara teh ngarasa didakwa atawa keur diuji. Anu ngawawancara kudu mampu ngawasa kaayaan jeung paguneman dina wawancara sangkan henteu mencaura kaditu kadieu gitu. Sanggeus urang medar golongan wawancara dumasar kana prak-prakanana, tuluy urang oge atos medar ngeunaan sikap anu kudu dipiboga ku urang salaku nu ngawawancara. Tah ayeuna urang baris medar materi ngeunaan lengkah-lengkah wawancara. Tadi dieu urang bagi dua gitunya, lengkah-lengkahna teh anu kahiji tahap tatan-tatan, anu kadua tahap prakna wawancara. Sabab ngawawancara narasumber atau responden atau nu diwawancara teh mereka butuh persiapan sangkan hasilnya nyugemakeun atau memuaskan upami dina bahasa Indonesia mah. Komo pikeun urang anu kakara atau anu teu biasa ngalakukeun wawancara. Tah persiapan teh kacida perluna. Anu matak tahap persiapan atau tahap tatan-tatan kaasup kana lengkah awal dina ngawawancara saacan urang ngalaksanakeun wawancarana. Tah tahap anu kahiji nyaeta tahap tatan-tatan atau tahap persiapan gitunya. Dina tahap tatan-tatan teh aya 8 lengkah. Anu kahijina nyaeta nangtukeun jejer atau topik wawancara. Sedangkan jejer anu dipilih teh hade nama jejer teh kudu aktual jeung faktual gitunya, masalahna henteu basitur nyata, ayang manfaatna pikeun balarea, jadi pangjurung laku atau dina bahasa Indonesia mah jadi motivasi pikeun ngalakukeun hal-hal anu hade tur positif, oge mere sumbangan pikiran kana hiji hal. Tah nu kadua urang kudu nangtukeun tujuan wawancara. Naon ari tujuanna wawancara teh? Upamana wae urang teh pikeun ngaguar kasenian gitunya, nalika tadi dina nangtukeun jejer teh urang baris medar ngeunaan kesenian Sunda. Tah ku kituna dina nangtukeun tujuan teh urang kudu nyebutkeun tujuan urang ngalakukeun wawancara eta teh pikeun naon anu spesifikna. Apan secara umum mah wawancara teh tadi ge tos diguar gitunya, yen tujuanna pikeun neangan informasi. Tadi dieu tujuanna kudu jelas, urang teh butuh informasi atau keterangan ngeunaan naonna gitu. Anu katilu urang nangtukeun narasumber. Narasumber anu rek diwawancara ku urang teh kudu luyu jeung jejer katu tujuan anu ku urang tos ditangtukeun saacana. Upama jejer wawancarana patali jeung seni budaya, tah berarti narasumberna kudu luyu atau sesuai gitunya upama dina bahasa Indonesia mah jeung tujuan eta. Berarti urang kudu milarina teh saha nalika jejer urang teh ngeunaan seni budaya. Ya berarti urang kudu
milari jalmi anu patali sareng seni budaya. Tah gitu. Anu kaopat nyaeta ngarancang pertanyaan anu rek diajukeun ka narasumber teh kudu dirancang samemehna dumasar kana katangtuan saperti henteu nanyakeun hal-hal anu sifatna pribadi, henteu ngagunakeun kalimah-kalimah interrogatif kawas nu ngadakwa atau keur nguji, henteu nyinggung perasaan, boh nu diwawancara kitu nya boh nu sejena. Tah tuluy dimimitian ku pertanyaan-pertanyaan anu sifatna umum, terus di tema atau dituluykeun ku pertanyaan anu sifatna leuwih rinci. Sanggeus urang ngarancang pertanyaan, urang oge kudu nyusun daftar pertanyaan saacan ngawawancara, boh lumangsung, boh ngaliwatan telepon gitunya anu ngawawancara teh kudu boga daftar pertanyaan anu rek ditepikeun ka nu diwawancara. Pedoman pikeun nyusun pertanyaanna teh upamana siga kieu. Pertanyaan anu disusun pikeun meunangkeun informasi anu lengkep gitunya, anu ngawengku unsur 5W1H gitu. Terus pertanyaanna teh henteu panjang teuing. Ulah pertanyaan nanyakeun hiji pasoalan atau hal gitunya ngan eta we hungkul tah teu ngisiga kitu. Teras kalimah pertanyaanna kudu jelas, eusi pertanyaanna oge kudu tetela. Tah saenggeus urang tadi ngarancang pertanyaan, nyusun pertanyaan, urang oge kudu nyiapkeun pakakas ngawawancara. Hal-hal anu kudu disiapkeun teh nyaeta pakakas ngawawancara seperti alat tulis, pakakas ngarekam gitunya. Sok sanajan geus direkam nah habu butuh alat tulis. Muhun alat tulis oge tetep dipika butuh. Pangpangna pikeun nyatetkeun ngaran, gelar, jabatan jeung angka-angka atau informasi-informasi lain anu ku urang dibutuhkeun. Tah sanggeus urang nyiapkeun pakakas pikeun ngalaksanakeun wawancara tahap salajengna atau napi langkah salajengna teh nyaeta persiapan sejen. Ari persiapan sejena anu teu eleh penting nyaeta miboga pangaweruh. Ari pangaweruh teh nyaeta pengetahuan teh kitu nya. Urang kudu miboga pangaweruh awal ngeunaan pasoalan anu jadi jajar wawancara urang. Bisa macaan ti pabukon teh dina bahasa Indonesia mah perpustakaan gitunya, atawa sumber-sumber liana. Maksud nama sangkan henteu ngatog teuing dina prakna wawancara, lain pikeun benturkeuneun jeung pamadegan atawa kamendang nu diwawancara atau narasumber teh kitunya sanes kanggo ngadukeun pangaweruh gitu sanes. Nanging ieu mah pikeun cecakalan atau bekal urang nalika urang bade ngawawancara supaya henteu ngatog teh dina bahasa Indonesia mah tiasa mentok atau kitunya. Tah siga kitu. Sanggeus urang nyiapkeun persiapan sejen, urang oge entong poho dina tahap atanapi dina lengkah nyieun janji. Alus nama samemeh prungna wawancara teh nyieun heula janji antara anu rek ngawawancara jeung nu rek diwawancara. Maksudna mah sangkan dua pihak benar-benar siap dina prakna wawancara. Nyaeta mah saperti waktuna, tempatna, sareng sanes kantena mangga disiapkeun atanapi dijieun heula sateu acan prungna wawancara. Sabada tatan-tatan tahap saterusna anu kawilang penting nyaeta prakna wawancara. Aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun kunu ngawawancara. Di antarana nu kahiji urang kudu datang tepat waktu. Luyu jeung geus anu dijanjikeun saacana. Mun bisa mah urang datang teh kudu samemeh narasumber datang, upama janjiana di tempat anu istilahna di luar gitunya, upama di imah narasumber mah nya urang tinggal datang saluyu sareng anu tos ditangtukeun. Anu kadua nyaeta ngagunakeun papakean anu sopan tur rapi. Eta oge penting gitu nya. Teras anu katilu ngawanohkeun diri ka narasumber. Jadi narasumber oge kudu wanoh ka urang teh saha kitu nya nu ngawawancara anjeunna teh saha. Urang kudu ngawanohkeun diri, omat gunakeun bahasa anu merenah. Anu kaopat nyaeta nepikeun pasoalan anu rek ditanyakeun. Nepikeun kanu rek diwawancara teh paham kana alasan anu matak dijadikeun narasumber. Jadi narasumber ge kudu apal naha urang teh ngawawancara anjeunna gitu tah. Nu kalima wawancara dimimitian ku ngajukeun pertanyaan anu enteng atau anu hampang, anu ringan gitu nya.
Kitu oge upamana narasumberna boga waktu anu leluasa, tapi upamana waktuna samporet atau sakedik gitunya, urang bisa langsung to the point karena pertanyaan-pertanyaan anu istilahna kana inti atau pokokna. Anu kagenep urang ngajukan pertanyaan teh kudu antare sopan, teu aya kesan ngadakwa atau nguji gitunya, sarta teu aya kesan mapatahan ka narasumber. Jadi ulah terkesan urang teh ngabejaan narasumber tungtung nama ta eta henteu sae. Terus anu salajengna urang kudu ngaregepkeun atau ngupingkeun gitunya sing saregep jawaban ti narasumber. Catetkeun anu sakirana perlu dicatet gitu. Terus taya salahna motong kalimah upama narasumber mengpar atanapi keluar jalur gitunya, mengpar teh tina jejer wawancara tang tuwe gitu. Ieu mah kudu dilakukeun kalawan sopan, ulah nepi ka matak kasinggung gitu narasumberna. Gunakeun bahasa-bahasa anu sifatna sopan sareng merenah supados raos. Terus salajengna ulah asa-asa ngajukeun pertanyaan anyar anu muncul dumasar kana keterangan ti narasumber. Ari sababna hal anu sarupa kitu teh remen kajadian dina wawancara. Nah Bu, ya kan urang nalika urang nyusun pertanyaan urang teu acan terang kitunya jawaban ti narasumber teh bakal siga kumaha. Tah kupituna nalika narasumber ngajawab, terus aya pertanyaan-pertanyaan anu tiba-tiba muncul anu ujug-ujug aya gitunya dina pamikiran urang, da urang ulah asa-asa dina nepikeunana. Terus salajengna sareng saena ngasongkeun sakabeh pertanyaan tong poho merek kasampetan narasumber pikeun nepikeun hal-hal anu can kaguar dina wawancara gitu. Upamana lantaran henteu kaasup kana hal anu ditanyakan ku urang gitunya, bisa jadi eta keterangan teh ngeuyeban atau menambah gitu, ngeuyeban teh gitunya kanu geus aya atau keterangan nu geus aya, bisa jadi deui mangrupa keterangan anyar anu kawilang penting. Jadi urang oge saatos beres ngajukan pertanyaan oge urang kedah masihan kesempatan gitu. Misalkan mangga Bapak bila aya nu bade didugikeun deui gitunya sareng sanes kantorna siga kitu. Terus anu terakhir nyaeta rengse wawancara tong poho nganuhunkeun ka narasumber bari sakalian sasadu boh bilih aya kasalahan gitunya dina ngalakukeun atanapi dina prakna wawancara. Bilih urang ngagunakeun bahasa nu kirang marenah atanapi anu teu sopan atau aya kecap-kecap atau kalimat-kalimat urang anu matak nyinggung gitunya, ku kituna urang kudu nganuhunkeun sareng menta hampura sasadu tehnya menta hampura. Siga kitu eta dina tahap prakna wawancara. Salasna mah ibu ge yakin hidup tos tangtu gitunya terang sikap anu kudu urang dilakukeun nalika wawancara teh siga kumaha. Ieu mah mung istilahna dasarna atanapi patokanana hidup minimal kudu siga kitu. Pedaran salajengna urang lajeng kana materi atau pedaran ngeunaan hasil wawancara. Tah laporan hasil wawancara kitunya bisa dituliskeun dina dua wangun. Anu kahiji dina wangun tanya jawab antara anu ngawawancara jeung anu diwawancara nyata narasumber teh. Ieu mah mungkin hidup kantos maca atau sering ninggal gitunya laporanana teh anu ngangge titik 2 saperti naskah drama. Janten upamana misalkan aya seratan narasumber titik 2 terus katerangan anu didugikeun ku narasumber teh naon gitu diseratkeun. Terus anu kadua nyaeta basa lancaran. Dina wangun basa lancaran mah jadi anu dituliskeunana teh petikan wawancara anu digunakeun saperluna wae gitunya. Upamana pikeun ngantebkeun katerangan anu geus dipedar. Ari basa lancaran teh upama dina bahasa Indonesia mah sami sareng prosa gitunya, jadi bentukna teh paragraf-paragraf. Upama tadi mangangge titik 2 ayeuna mah nganggo bahasa lancaran atau prosa seperti nyarita dina wangun paragraf-paragraf siga kitu. Samemeh nuliskeun hasil wawancara aya sawatara tahapan anu kudu dilakonan ku urang salaku anu nulis hasil wawancarana. Di antara anu kahiji nyalin hasil wawancara, anu kadua milih bahan tuliseun, anu katilu ngarobah basa, anu kaopat nuliskeun hasil wawancara. Ayeuna urang guar heula anu kahiji nyaeta nyalin hasil wawancara.
Tah ayeuna mah wawancara teh geus prah direkam atau umumna geus biasa direkam gitunya, malah rekamanana oge sok didokumentasikeun karena ayeuna mah tos canggihnya dengan saukur direkam mungkin tiasa oge di video gitu sareng sanes kantena. Tah eta tujuanna bisi hiji mangsa diperlukeun deui gitunya atawa bisi aya komplain tinu dinu ngawancarana atau tina narasumberna gitunya. Tah urang gaduh bukti. Nah upamana hasil wawancara rek dijadikeun tulisan atawa warta gitunya alusna mah tah si hasil wawancara teh ditranskripsi heula gitunya, dituliskeun heula sacarewelna saluyu jeung rekaman. Jadi ditulis heula sadaya anu aya dina hasil rekaman gitu. Tah salajengna urang kudu milih bahan tulisan. Hasil wawancara teh kudu dipilih deui saluyu jeung jejer sarta tujuan wawancara anu ku urang geus ditangtukeun saacana. Tah dina geus saluyuna oge angger kitu urang teh kudu milih deui. Sabab bisa jadi aya sababaraha bagian wawancara anu teu pantes dipidangkeun dina warta atawa karangan tinulis. Komo upama aya off the record gitunya. Tah ieu mah biasana dipenta ku narasumberna, artina bagian tertentu eta teh teu meunang dimunculkeun dina warta atawa karangan tinulis. Tah kugituna ku urang kudu dipilih-pilih deui mana anu tiasa dilebetkeun kana laporan, mana anu henteu kudu. Anu katilu urang kudu ngarobah basa. Anu dimaksud ngarobah basana di dieu teh nyaeta ngarobah bahasa lisan kana bahasa tinulis. Apan aya bedana nya bahasa lisan sareng tulisan teh. Tah kugituna ku urang dirobah. Anu diucapkeun dina wawancara tangtuna eta bahasa lisan. Anu tangtu wae kudu dirobah kana bahasa tinulis upama rek dipidangkeun dina warta atawa tina tulisan-tulisan anu sejenna. Kaasup ngarautan kecap-kecap anu sakirana henteu pantes dipidangkeun dina warta atawa karangan tinulis. Nya bobili kitu nalika wawancara teh ngagunakeun bahasa anu santai gitunya, anu henteu istilahna henteu baku, teras henteu pantes nalika dibaca dina wangun tinulis. Taku kituna ku urang kedah dirobi. Tahap salajengna atanapi anu pamungkas nyaeta nuliskeun hasil wawancara. Nuliskeun hasil wawancara jadi warta atawa karangan tinulis luyu jeung jejer katu tujuan wawancara anu ku urang atos ditangtukeun atanapi didamel dina tahap tatan-tatan. Ari anu jadi ceceklanana nyaeta rangkai karangan anu geus dijieun samemehna. Janten sateu acan urang ngadamel laporan hasil wawancara, urang oge kedah ngadamel rangkai karangan. Ari rangkai karangan teh dina bahasa Indonesia mah sami sareng kerangka gitu. Janten sateu acan laporan urang ngadamel heula kerangkana, satos ngadamel kerangka urang nembe ngadamel laporanana. Utamana nalika hidep ngadamel laporanana dina wangun basa lancaran. Tah eta kedah atanapi di sarankeun pisan kitu kanggo ngadamel heula rangkai karangan. Dugi ka dieu aya patarosan heula. Tah panginten urang cekapkeun heula pedaran kanggo laungan dinten ayeuna. Bobili aya patarosan atanapi aya hal-hal anu kirang kahartos, mangga tiasa ditaroskeun dina kolom komentar. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bili aya kakirangan atanapi kalepatan dina ngadugikeun pedaran dina laungan dinten ayeuna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.